maka wiridanana tuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat sampai sapeting 4444 tuh siapa hiber hayang diberi 4444 geus teu ditiheula we goblok hayang nama meureun baca sholawat tilu haju hiber mana aya saya sholawat tasbih siap jangan isukan tali na kencengkeun loba boga tasbihna geus aya batur hayangan jual lain tasbih jualan tasbih nah sholawat teh cenah nu mana nu urang resep eta akur jeung urang obat ge ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang darahna tensina kan diakurkeun heula ternyata oh ieu mah paramek akurna nu ieu mah bodrek nu ieu mah prokol nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda atuh geus kitu bae pengobatan wah aneh ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam aing mah asal bodreksin cager berarti jiwana kanak-kanak ke budak nah baca sholawat loba-lobana sok ngeunang bae urang saminggu dicoba cek kiai sapoe sapeting 4444 aing laksanakeun urang saminggu coba urang kikituan aing hiber tante ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun kumaha ulah besi boga urang maca sholawat dah hayang bisa hiber ulah hayang teu teurak ditembak lah ja paeh-paeh bae hayang maju usah lah jang maju usah dengan ngadon ulin doang jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid ka mushola tilok cuma cenah ulah mah cenah hayang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti ngabohong mantak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang sebabna ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah boro-boro geus aya mah hati ih lain ka kiai masjid sia mah ka aing suuzon bae goblok masjid salat haji salih nah maca sholawat nu loba berang penting maca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah nu kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko masyaallah di Pes nah eta nu sakurang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat tuqda bihil hawaij tunalu bihir raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamam kula ijazah dipicung yang baden wa yastasqil ghamamu yang nu wa yastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol ge coba diributkeun wa yustasqal jeung wa yastasqil moal maca aing mah aya ge deuk wa yustasqal wa yastasqil penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal maca baca dek wa yustasqa mangga wa yastasqi mangga kula ijazah wa yastasqi dipicung di guru kula keresek lantaran menang dipicung gentur wa yastasqi di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli matu wa nafasin bi ari kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca di wa yastasqi ternyata di Maroko na wa yustasqal ghamamu Ibrahim At-Tazi jadi Tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah kamilah At-Taziyah
kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ke orang Indonesia berarti sholawat kabilah an-nariyah padahal mah taziah. Kitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah tuh masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeng berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda mah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atau taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah biar saya bisa nangan nikah doang. Nah baca saloba-loba cenah kiai kudu bisa sampai ting 4040 subhanallah saminggu atuh saminggu 4444 Kiai kok eta 4444 emang ku masih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka Makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat cenah kurang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca bari memeh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama sholaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah deuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad ge bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edahan di rendah-rendah ieu teh mutiara eueuh hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah ditendina ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dilebeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali keluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere oh mau nanya apa Pak Haji nanya mutiara enggak ada juga Sulaiman Kurdi yang mana torojol teh bener si Sulaiman dibikeun tah nyana ge lebeungeut ongkos urang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mal dibere tapi lamun tagog beungeut teh bangunna bener nya dibere nih 2000 real 3000 real lebeungeut urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek ceuli datang ka manggih nyana neuleumpangna lempang nu sugih kan lain kitu ai beda lempang nu sugih mah tenang gak ada ieu mah rusuh saku masih caplin tegep nu sugih mah lempangna tilok rurusan kos kitu dijauh kene wah ieu sugih beda lirikna beda lempangna tenang tilok teter-terkan kos kitu nanyakeun kok kanu asik moal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana ka kos kitu nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti mah baca sholawat khusus mandi nawaitu lamun penting nawaitu ghusla lis-salamah wal afiyah terus urang wudu suruh salat baca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan macan tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa
naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat mutiara lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae tapi lamun urang maca sholawat nganggap ieu istimewa ieu mutiara teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara mal bisa tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda urang macana ge cara nuh maca sholawat teh lah ancan ang baden mun maca sholawat ancan kadenge ku urang ancan 11 memeh Jumat teh kadedengekeun bae maca sholawat an halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan sebab naon geus nganggap mutiara urang mah lain bang Allah Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jarak teu anggap naon sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara makan masyaallah alhamdulillah bisa 11 ya luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengikeun ka sholawat dimumule ku urang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kade ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tah 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abdi mah rangda ye abdi mah rangda ngora nah 5 juta sia mah coba nomor SMS sabaraha sia mah sedekah teh sok aja efek samping tah ieu anggap mutiara sebab gue lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara naonan anggap mutiara lamun urang kos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara naonan komo ieu mah wahyu anggap ieu mutiara wah ya Allah urang apik macana moal kebel karasa ku urang nah urang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara ulah nganggap sepele ka sholawat lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasana naon tapi urang dianggap mutiara masyaallah kari urang ya Allah ya Rabb dibere bisa ieu maca ieu dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca bisa kuat eta karomah nu mantak urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber urang neureun karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung lain bisa silem lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi mah dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah sok aju ngawalikeun maneh ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah urang dibere kuat salat dibere kuat ngaji teh urang dibere darah rek ngaji ieu karomah ti Gusti Allah tatangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teh daekeun ngaji urang mah anu dahar hese tapi ngaji ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji karomah ieu ti Gusti Allah daek ngaji diuk set ngadengekeun lamun lain boga kamulyaan ti Gusti Allah mal kuat nah hayang nyaho ka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah paling rendah paling gampang paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah hayang nyaho karomah mata eta kos kitu ngan haji ulah sok ngawali-wali urang kasalaman teh jeung tetangga urang nu teu salat sia nyaho ka wali naon nya wali mah kudu boga karomah sakumaha nabi kudu boga mujizat mana sia karomah sia teu salat aing tah dibere karomah ku Gusti Allah daek salat eta wali aing
cak anu disa salamanan teh salat sia husu tante tamun pelbah husu aing henteu teu lain karomah tah mah kos kitu mah penghinaan ti Gusti Allah kan sia pinter amat ye daripada sia salat teu husu mendingan aing teu salat waduh jadi ribut tungtungna nah geus ulah gaributkeun salat jeung teu salat pokona urang dibere daek ibadah ieu adalah karomah ulah hese-hese eta kos kitu karomah paling rendah tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki ngaji urang diperbaiki engke karasa aya perbedaan nah ieu mah sakadar pangeling-eling isuk tanggal hiji Rajab menurut falaqat isulamun nairen isuk tanggal hiji adapun anu nanggalkeun minggu dan mangga nyangakeun ieu mah kula berdasarkan sulamun nairen isuk mulai isuk urang puasa 27 mun kuat leuwih bagus asa ulah sebulan kurang sakumaha tadi sakuatna urang mudah-mudahan urang gabehan dibere kuat dibere daek dibere ikhlas supaya puasa urang jeung sholawat urang ibadah-ibadah nu lain bisa ku urang kapanggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan keselamatan urang ti mahsyar nepikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi Kiai Aliuddin Muriangna parah guru kula ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 pasaran sekali ya beja ka abah dek ngaji pasaran ka mana kadinya teh ka Pasir Gadung ka Kiai Ali geus teh naon kadinya mimiti ngaji alfiah kaharti jasa ngeunaheun surahna jeung emang pinter mimitian ngaji alfiah tahun 80 awal Ramadan nah tidinya langsung ke Garut 80 akhir menginjak 80 hiji jadi ngamimitian ngaji alfiah di almarhum Kiai Aliuddin hebat alfiahna alfiah disanja maot kamari mudah-mudahan dihampurasa kabeh dosana dilegakeun tur dicangkeun kuburanana dijadikeun sinar ibadah jeung ilmuna sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala menikmati kesenangan kubur